mama anu pantos ngalahirkeun hidup ka alam dunia. Mangga lengkangkeun ku lengkang ka saya menuju ke orang tua masing-masing saya. Silakan. Nuju adat punten maling heula dede maling heula bageun. Mangga geulis kaset. Nyuung dina lamunan mama geulis. Mama dinten ieu abdi nyuung dina lamunan mama. Karaos ku abdi ka nyaah mama. Karaos ku abdi kana embun-embunan abdi mama. Mama abdi ngabayangkeun tangtos waktos harita. Mama ngalahirkeun abdi nyerina ka dina-dina. Ngajerit maratan langit ngoceak maratan caket. Tuk dugi ayeuna abdi disenangkeun dibingangkeun. Mama hapunten putra mama. Hapunten neng mama. Hapunten aa mama. Rumaos neng dajan tiasa mulang tarima ka mama. Rumaos aa dajan tiasa mulang tarima ka mama. Mama abdi hoyong ridho ti mama. Mama abdi hoyong kanyaah ti mama. Mama mugia tiasa ngapunten kana dosa perdosaan abdi. Mama mugia tiasa ngawuh kana dosa perdosaan abdi. Mama dumakeun abdi sejak menuju alam rumah tangga. Hapunten abdi. Mangga saya dirangkul mama. Disuruh mama dirangkul. Tiap kali dirangkul saya, dirangkul ku kanya, dirangkul ku kadeudeung, dihapunten ku mama. Dihapunten kalayan ku mama tangtosna dipasihan kadeudeung sareng dipasihan kanya. Beral geulis, beral kaset, geramian geura tandang makalangan nuju alam rumah tangga. Ya sayang, alhamdulillah. Mangga sayang ditukar. Teteh dinten ieu nyuung dina lahunan mama. Sawatara ka tukang teteh tos resmi janten istri aa mama. Angkeun teteh sapatos putra nyalira mama. Nya kitu deui aa sami. Mama cikeneh abdi parantos ngikrarkeun janji bade mika cinta sareng mika nyaah sareng bade hirup babarengan sareng putri mama. Angkeun aa sapatos putra nyalira, geuingkeun aa sareng teteh paneta. Mugia mama nalahuk, mugia mama ngapunten, hatur nuhun kana sagalana mama, hatur nuhun tos masikeun si aa. Hatur nuhun tos masikeun si aa kanggo abdi, hatur nuhun tos masikeun si teteh kanggo abdi. Hapunten abdi mama, hapunten. Mangga saya nyuung ka mama. Ya ka dia dirangkul sayang, dirangkul ku kanya, dirangkul ku kadeudeung. Rangkulan mama dedeu mama sapotos putri nyalira, sapotos putra nyalira. Mama dedeu ka hidup, beral geulis beral kaset geura tandang makalangan, geura susut rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Beral geulis, beral kaset. Ya san. Salajana mama sareng mama mangga linggih deui ka tempat masing-masing. Payeuna apa? Nyuung dina lahunan apa sayang? Nyuung kalayan saungan nuhuna. Apa masih emot masa kecil urang, waktos apa nuntun abdi, waktos apa nurutkeun kahoyong abdi. Apa dinten ieu abdi tos tresni janten caroge, dinten ieu abdi tos tresni janten istri. Apa tangtosna waktos pilarian nafkah, capekna kabina-bina apa kanggo nurutkeun ka hoyong abdi. Apa hatur nuhun tos masihan nafkah anu halal ka abdi. Hatur nuhun tos masihan nafkah kalayan kailasan. Insyaallah abdi bakal ngemban amanah ti Bapa. Insyaallah abdi bakal nurutkeun ka hoyong apa anu saya. Apa hapunten putra salira, teu acan tiasa ulang tarima ka apa. Mugia apa aya dina kasehatan salawasun. Mangga saya dirangkul apa. Ya kali dirangkul kaset, dirangkul ku kadeudeung, dirangkul ku kanya Bapak insyaallah moal aya latas wanita. Bapak ridho, Bapak ikhlas ngarakahan hidup, Bapak teu aya kacape ngarapan hidup. Beral kaset beral geulis geramian ku Bapak ridhomakeun mugia hidup sintiasa rumah tanggana anu sakinah mawadah warahmah. Ya, alhamdulillah. Salajengna nyuung geulis dina lahunan, nyuung kaset dina lahunan. Apa
Abi ayeuna parantos tresni janten putra apa. Insya Allah kanya abi kadeu abi bakal sapertos putra heula. Apa hatur nuhun tos masihkeun si Aa kanggo abi? Apa hatur nuhun tos masihkeun si Neng kanggo abi? Insya Allah abi bakal janten caroge sareng istri anu sajati. Apa mugi aya dina kasehatan salalawasna abdi nya ka apa geingkeun pami abdi lepat. Insya Allah abdi bakal ngemban rumah tangga anu dipirido ku Gusti Allah. Mangga saya dirangkul apanya? Iya. Ya kada dirangkul saya. Kanya apa sepertos kanya apa dari bral kaset bral geris gerangnya gerak tuju alam rumah tangga. Insya Allah doa Bapak doa anu mustajab. Insya Allah kanya. Ya, mangga apa? Diaturanan dari lagi ke tempat masing-masing. Iya. Iya. Sawatara kapungker abdi parantos resmi janten istri ya. Kacinta abdi tos diserahkeun kanggo kadeudeung abdi tos diserahkeun kanggo apa maulah nyari abdi? Poma sing satia ke abdi lahir teu makaning batin dunia napahan abdi kunapahan haran abdi tos sumrah ka abdi tos pasrah ka mugi akan doal dunia akhirat abdi nya ka geus antosna ku bakal dipertanggungjawabkeun nya dunia akhirat insya Allah ku abdi napahan kunapahan anu haran hayu geus hayu sayang urang sasaran menuju alam rumah tangga urang pacek-pacek lapangan menuju alam rumah tangga. Maka saya dirangkul anya apa dirangkul saya ya rangkulan kadeudeung rangkulan kanya mugi aya janten awal rumah tangga hidup anu sakinah mawadah warahmah ya sudah saya.
ibu ya. So gigit, gigit. Gigit berdua. Cing aing kayak kumaha? Sok. Cing yang apa? Yang apa? Nah, gitu. Aing tengah ningali moton. Lempeng we sih. Aing mau memotong sirahna teh teh. Sok lurus ya lurus. Lurus ya. Lurus wajahna. Nah, gitu sok. Ah, gigit. Ah, gigit. Teteh gigit. Tah, gitu. Diam. Tah, 1 2. 2 jam gitu baru. Tahan. Udah? Udah. Kaos tuh kayaknya diteras deh ya.